Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Karena saragap naker ngadengikeun papatah anu jadi aki teh. Memang kumanehna oge kaharti. Teu kurang-kurang gogoda rencana nu ditimbulkeun ku panenjona. Upama seug teu bisa ngadalikeunana mah matak jadi nyeleweng na tekad. Ucap jeung lampah anu teu dipirido ku Nu Maha Kawasa. Oge tina perkara duduluan manehna teu heran. Lantaran waktu manehna keur gering panas neuleuh jelema teh siga anu ngajebian. Liang-liang bilik siga anu pinuh ku panon-panon anu molotot matak sieun. Padahal buktina mah kapan teu kitu. Bisi lungse jalu malum kurang sare. Geus kedengkeun kalitu anggur. Itung leureuh we. Aki mah aya perlu deui ieu teh. Ceuk Aki Mursid bari jung nangtung rek kaluar ti imah. Karna teu nemalan ukur ngareret ka akina. Memang nya lungsena mah lungse. Geus lain caturkeunana. Jung manehna nangtung saterusna ngagoloyoh ka ngona dug ngedeng teh lage geus. Kadenge kerekna. Maklum 3 peuting kurang sare kitu. Pantes rek dugker teh malah bawa terus ngimpi rupa-rupa anu pikasieun. Isukna karena geus kamimitian deui ngalatih jasmanina. Ayeuna mah teu jauh di pipir imahna keur mah buni turug-turug nenggang ti tatanggana. Atuh samemeh sama menapisan moal aya anu mata kanyahoankeun. Si horeng mahena kudu ngalakonan kakuatan jiwa teh eta minangka syarat-syaratna. Nah kana teh baris bisa narima kana ilmu-ilmu anu bakal diajarkeun ku Aki Mursid eta we anu kanyahoan. Mimiti leungeunna dicepretan ku nyere. Ganti poe tuluy ditenggelan ku tamiang. Nincak dina poe sejena ditenggelan ku tiwu gelempengan. Atuh anu satulina ku haur malah antuk nama awi guluntungan anu cukup gede oge. Beres eta heg di sisi. Disina nutu pare dina jubleg. Nutunan teh lain ku halu tapi kudu ditutu ku 2 curugna kencak katuhu pilih genti. Anu tangtu mimiti nama ulah-ulah bisa nyoplokeun kulit pare. Kalah ramo-ramona ngadon bareuh. Tapi kalah ku hantem di leukeunan mah rai poe. Curugna beuki kuat malah antuk nama si pare teh nepi ka hasil jadi beas teu beda we ti anu ditutu ku halu. Sanggeus kitu karena kudu nojosan goni anu geus desian keusik ku ramo-ramona. Beres kitu der sina nonyokan goni anu digantungkeun kana tangkal buah sina ngagulayun ka hanap. Barang mimiti mah teu wudu mata kripuh. Nah, goni anu geus jeusian keusik teh anu dijajal. Waktu ditonjokan atawa ditojosan ku ramo-ramo teh ngan ukur oyag. Tapi lila-lila mah
sakali nimpuk deusina mani amburadul lantaran karungna ngadadak dobol tapak nimpuk malah antukna mah tambang nu dipake nalian sarta dipake ngagantungkeun nepi ka pegat lantaran deg-deg sanes deg-degnya gimana heureuy oge heureuy kukituna ayeuna tembong badan karna jasmani sarta rohanina mun seug dibandingkeun jeung samemehna ngajalankeun latihan kakuatan badana katempona ayeuna mah seseg waweg paragal ngeusi tapi gerak tindakna semu anu harampang naker eta we waktu sina luncat kana dahan tangkal buah anu luhurna cukup oge ngan sakali ngagenyotkeun sukuna sakilat geus aya di luhur tangkal buah nembongkeun salah sahiji jurus anu disebut jurus pecat nyawa nu dina gerakanana eta jurus teh ditujukeun kana karung anu geus dilapisan ku anyaman awi bari dieusi sapinuhna ku keusik jeung batu koral sarta digantungkeun hareupeunana. Coba Ujang, aki hayangnya kumaha kahebatanana, cek Aki Mursid harita teh dina poean karena namatkeun pangajaranana. Kalawan teu ngabantah karena ngabedegan langtung sapinuhna yang hareupan karung keusik anu ngagantung pinuh ku eusi. Tembong sapasang panon karena muncereng semu-semu morotot. Sedang dua halisna melengkung kabawaku kerejapna tarang. Badana oya gawas anu nahan barang anu berat. Sedengkeun napasna ngahegak kaluar tina dua liang irungna anu katembong kembang kempes. Manehna keur musatkeun tanaga batina anu rek dipake ngabarengan jurus si pasat nyawa. Srog manehna ngawangun hiji pasangan. Leungeun kencana anu dampana geus meber. Satara maromona ngarangkep maju lalaunan ka hareup. Sedeng dampal leungeun katuhuna geus ngangkang sahibasirahna. Kalawan sakejep pisan karena ngagerakeun dua leungeunna. Leungeun kencana melesat ka hareup. Semu melengkung ka luhur lir upama rek nungkup sirah. Sedengkeun leungeun katuhuna sakilat nyempong teu beda we ti anu rek nigas beuheung. Bari luncat ka hareup sarta dibarengan ku ngagero ngaluarkeun sora anu matak ngeuneurkeun jajantung. Karena ngapelesat narajang karung keusik anu ngagantung hareupeunana. Tuk! Karung anu ngacungkiring teh dihantem ku jurus pecat nyawa. Hebat. Karung keusik anu dilapisan ku anyaman awi sarta dibeberat ratusan anu beratna ratusan kati teh nepi ka ngapelesat. Ngan teu we nepi ka pagat mah lantaran talina diganti ku tambang anu kacida gedena. Oge karungna teu nepi ka dobol lantaran dilapisan ku anyaman awi teh. Karena luncat ka tukang sabrut deui narajang anu ngadua kalian. Masya Allah karung keusik anu sakitu gedena teh sarta kuatna ayeuna mah nepi ka amburadul eusina sarta tambangna pegat anu antukna ngagelebut ragrag kapecelengkeun jauh naker. Hebat. Hebat jalu. Aki Mursid bari ngajreng hareupeun karna. Maksudna mah rek nepak pundukna pikeun ngebrehkeun pamujina.
Tapi teu kira-kira Aki Mursid ngarancugna lantaran jurus si pecat nyawa teh ayeuna mah disangharepkeun ka manehanana. Kana eling eling kana Aki ya marin karung. Aki Mursid ngageroreubas rikat manehna ngalapkeun badana dina gerakan Sero Yusuf anu saterusna manehna ngapuringkal ka gigir bari nakis leungeunna karna anu geus nyampeuk deui nungkup sirah. Akibatna teu kira-kira hebatna. Matak muringkak bulu punduk mun aya anu nempokeun mah badan Aki Mursid nepi ka ngalayang kabantingkeun anu saterusna ngakejebut kana taneuh terus jungkal jumpalik sababaraha kali. Padahal harita teh Aki Mursid oge ngagunakeun tanaga batina. Tapi tetela manehna teu bisa mapakan anu jadi incuna. Karena ujang eling jalu eling karena eling aduh saya kemajuan Aki Mursid ngagero deui sanggeus manehna hudang karena nu kayana geus sabiasa deui rikat malih ka akina teu kira-kira kagetna lantaran akina aya di tempat anu anggang ti manehna. Kapan tadi teh aya di tukangeunana eukeun nyaksian manehna nyoba kahebatan jurus si pecat nyawa anu dibarengan ku kakuatan tanaga batina. Geuning akibat aya di dinya damel naon ki? Karena nanya kaget. Saeutik oge manehna teu nyahoeun yen pangna akina pindah tempat teh lantaran kabantingkeun ku manehanana. Aduh. Hebat ujang, hebat tuh tempo karung teh Aki Mursid kalakah ngebrehkeun pamujina bari nunjuk kana karung keusig anu geus amburadul. Geuning eta karung teh amuradul ki karena bener-bener kaget mireungeuh karung teh geus aya di handap. Kalawan amuradul eusina anu sama sakali manehna teu nyahoeun yen eta teh akibat jurus si pecat nyawa. Iye, kapan ku si pecat nyawa eta dijalu? Ku naon ki? Ku jurus pecat nyawa. Malah iya oge kapan Aki nepi ka kapacelengkeun ka dieu ya Aki teh. Aki Mursid bari nyampeurkeun ka karna. Karawak leungeun incuna teh dicekel, ditungtun kana batu lempar anu aya di hanapeun tangkal buah. Gekwe Dariuk. La ilaha illallah. Jahat atunya gerakan subasat nyawa teh nyakinya karena bari gogodog. Gumantung jalu. Gumantung kumaha anu ngagunakeunana. Ilmu mah tetep ilmu digunakeunana kana jalan bener tangtu matak mangpaat jalu. Digunakeun kana jalan teu bener tangtu matak kabinasakeun. Namun sifatna Aki geuning mataat mateni geuning karena ngebrehkeun kahariwangna. Nya teu naon asal digunakeunana we dina bebeneran dumasa rasa welas asih ka sasama jalu. Aki Mursid nempas. Maksud Aki welas asih kumaha Ki? Matane jalma mah salena oge jahat. Ingkar tina rasa kamanusiaan Ki.
palabah manana nu disebat ulas asih teki karena ngebrehkeun pamadeganana. Alah, kieu geura Jalu. Aki Mursid bari neuteuk. Coba jawab heula pananya Aki ye. Upamana hidup mireungeuh hiji jalma anu keur ditandasa ku jalma jahat. Upamana wae ku hiji begal atawa ku musuhna. Cik. Rek kumaha tah pilakuan hidup Jalu? Nyatangtos ku abdi bakal dicegah Ki. Upami tiasa mah bade di nasihatan we yen kitu peta teh lepat. Namun ya upami begal atawa bangsat negdreug satiasa ya bade ditewak we teras dipasarkeun kana berwajib Ki karena hagetna keur ngajawabna. Aku abdi teh bade dicegah Ki. Dicegah kumaha hidup teh Jalu? Mun dicegah ku kakerasan kitu Aki. Nya re kumaha nyegah namun manehna ngalawan deug Ki. Namun dina nyegah ieu teh ya teu ngandung hartos abdi kedah ngabinasa komo dugi ka mate 5 gitu Ki. Oh bener bener Jalu. Tapi saupamana di si jahat teh ngamilik pangabisa anu kacida hegatna Jalu ya. Mohon kumaha Ki? Rek kumaha urang nyegahna lamun hidup teu boga pangabisa mah? Dina hal ieu jelas yen hidup teh kudu boga pangabisa Jalu. Saeutikna bisa meruhkeun lawan anu tangtuna perkara maehan mah sabisa-bisa kudu dijauhan Jalu. Urang mah pokona mah boga ilmu, boga naon oge keur jaga diri, kadituna keur tutulung ka sasama gitu Jalu. Aki Mursid bari mencrong pinuh ka deudeuh. Sabab aya papatah kieu Jalu. Mohon Ki. Rasanya sarta welas asih ka sasama tanpa miboga kakuatan eta teh mangrupa hiji kalemahan Jalu. Tapi kakuatan tanpa dibarengan ku rasa welas asih oge eta teh hasilna bakal ngadatangkeun kazoliman. Kumaha kahati Jalu? Kahartos Aki. Kahartos. Mung eta we setiap abdi nyin tindakan tangtos bakal aya korban Ki. Ya ngagunakeunana kudu kalawan kasadaran atuh Jalu. Ulah samena-mena. Ulah seperti tadi hidup teh kurang ngawasa perasaan anu nimbulkeun tindakan hidup tadi teh ngababi buta Jalu. Apa lagi sorangan mun teu kaburu ngejat mah geus tangtu bakal binasa Jalu. Itu oge kabancingkeun mah teu burung teu beda we ti kalakai ketebak angin. Aki Mursid bari seuri. Mohon laras rumaos abdi teh kajulung tengku nafsu Ki manawi teh teu kitu akibatna. Anu matak tah kulantaran kitu Jalu. Omat dina ngagunakeun jurus si pesat nyawa teh kudu make ijiran supaya teu matak ngabinasakeun. Tapi upama seug urang kadesek, lamun urang kadesek ku musuh, ya eta mah urang geus boga kadangtuan sorangan.
jeung tinimbang dibinasa batulnya kapaksa sampai kapola urang ngalawan. Kapaksa lantaran ngabela diri gitu Jalu. Karena ngahuleng tapi jelas mehna teh ngaregepkeun. Jung manehna nangtung ngetayap nyamperkeun kana karung keusik anu geus amuradul eusina. Mun keuna ka jelema kumaha matak ruksakna. Ku kitu namehna janji yen rek ngestokeun kana naon-naon anu geus dipapatahkeun ku akina bieu. Mang Ipin di patrol biasa kawartosan ku Mang Aip kumis tara ka kantung adaungkeunnya mamah nenengnya nyangakeun nyangakeun urang lejengkeun di baraya. Baraya Cakra hiji mangsa karena kakara balik ti Nangkaruka. Nyimpang heula ka tukang cendol di sisi jalan. Gek mehna diuk dina bangku panjang anu geus ngabaku paragi dariukna anu barang beuli. Mehna teh harita mamawa iteuk ruyung kawung. Tah di dieu baraya ieu nya. Ngahaja di babuaso teh meh ulah ripuh teuing sakalian manggih tanyakan. Sabot anu dagang keur nyukan bukur cendol jeung manehna. Kurunyung teh jalma tiluan datang. Ting seureudeg bangun rusuh. Pok deui manehanana oge pesan cendol. Gek nu saurang mah diuk dina bangku rada jauh ti karna. Rada beh sisi malah supaya padeukeut jeung batur-baturna anu ting jarang teng nangtung. Solongkrong anu dagang ngasongkeun lumur cendol ka karna. Nah atuh anak gawawak teh anu saurang nyaeta anu diuk dina bangku ngadon nyentak kanu dagang bari ti poporongos. Tebalik sateh. Dewek anu pesen cendol teh kadenge henteu sateh plok. Subuhan di tadi oge tos kaku pingsun mung iya si Ujang anu tipayun tukang cendol teh nemalanana adab naker riuk bangetna nemongkeun anu kacidang ngarasa sieuna. Si Ujang koloseros teh kurang aja dewek anu kudu diheulakeun mah satengah tinta segala hanya dipaliaskeun sabaheung teh kuaing. Eta jalma tetep morongos parona rutret ka tukang cendol jeung kakarna anu jongjon we kana mah diuk teu nembongkeun pamolah naon-naon. Kalahgap kana lumur cendol maksudna mah rek diuyup. Ulah hayang miheulaan atuh balaya. Euy, sada teh euy. Si anu diuk ngomong deui bari nepak si Kukarna. Atuh puguh we cendol anu rek diinum teh jadi misalah. Lain asup kana sungut tapi jadi asup kana liang irung. Jaba bajuna ramiping pinuh ku kinca jeung bukur cendol lantaran ka banjur. Yes dewek ge ulah hayang miheulaan atuh euy. Geus we lah salah asup eta lain kana sungut kalaka kana bujur. Anu kediuk teh ngagak-gak nyengsirikeun. Nya teu budu karna mani gelegepan puguh bukur cendol nyeseg dina liang irung. Jung mehna nangtung maksudna mah rek ngabersihan beungeut jeung bajuna. Nah eta mah baraya kakara oge cengkat kana teh. Nah atuh anak poraya teh bangku pangdiukan jadi ngadengklang. Si jago porongos kontan mebet meneran teh huluna pisan anu pangeulana ngageletuk kana taneuh. Puguh pangna ngadengklang teh manehna nemer teuing diukna
lantaran karena nangtung jadi berat sabelah. Keur mah nafsu ti tadi kene sasatijieun ku sorangan. Kari-kari ayeuna aya pasal. Sanggeus horejat hudang maehna tu tatap asing dengan habek we meupuh ka karna. Kurang ajar sia. Aing jadi ngajengkang sia, plok. Tapi karena alusna teh nyaho diringeus. Sanajannya oge beungeutna masih lamokot ku bukur cendol. Terjadi halangan pikeun ngabela diri mah. Sakilat maehna ngageser dongko, bari nyamar itu kruyungna. Teu malas jeleng we maehna luncat kana rada lega. Maksudna mah bisi kapaksa kudu padungdung teu mata karuksa ka tukang cendol. Edan! Ngalawan sia teh plok. Nu tadi teh jurah rote beuki nafsu lantaran timpu galana poos. Memang maehna teh jalama barangasan, ngaranna teh Ki Obing. Anu duaan deui ngaran teh si Busro jeung si Kunon. Sarua dualna oge ahli sahau kadua gaplok. Bubuhan dualna oge pada bocoko kagok, tukang bobok tukang tarok, tukang mukakeun eusian rok. Dinang karuka mah geus kakocap jadugna. Aduh, sanes ngalawan sun ahli irung kedah deplema narah abdi teh karena nemalan sok sanajan manehna nafsu teu pisan ditemongkeun. Kurang ajar sia. Pinter sia ngajablok deh sia teh. Nya hantam hantam. Jelog-jelog ku aing heula jelema kieu mah. Warah ku aing geura ieu patut mah. Nah, nung ditindak ngeuting atuh euy. Sok we lah. Nyok. Nuk. Cicing sia. Ki Obing bari nyawuk ngirimkeun panimpugna, tapi karena antarena keur nyingcat ka gigir. Lu ngalungkeun ruyung kawungna, celeng diluncat nyang hareup ka Ki Obing. Ki Obing jadi boga rasa dicoogado. Seak rina rajang nyamarkeun dampaleungeunna anu disangikirkeun. Maksudna teh rek nigas beheung. Tapi karena ngagentak ngalegot dina gerakan belut ngaborengkal. Pacang hungul gigireun lawan sarta teu anta parah deui manehna ngipratkeun dampaleungeunna dina gerakan gurame ngabinti. Ki Obing ngageronahan ka nyeri. Tapi peureupna mah terus nyuruntul ngadius rek ngahanca careham lawan. Orokaya kana oge leuwih kesit lep badanna ngaleungit dina gerakan sero nyusup. Sakilat waramona ngablesur ngawangun gerakan calinoktro. Geus bisa ditarekahan deui ngagetruk kana iga burung Ki Obing. Sakali ieu mah Ki Obing teh teu kuat nahan kuda-kudana. Manehna ngajengkang bari ngagero. Anu ngadua kalian koleang gebru we nang karak bengkang. Jago anu geus kakocap garung teh mendingan sakote pisan geus diragrageun. Neuleuh Ki Obing ngan sakote pisan teu mingeu deui. Si Busro jeung si Konon ngagentak laluncatan maksudna rek bebela. Teu sangka budak ngora teh lain hampas-hampaseun. Teu anta barah di duanana ting hariuk ngirimkeun panarajangna mangrupa peureut-peureut buleut anu teu bisa dianggap remeh lantaran lamun keuna kana sukang irung mah piraku matak teu bujad bajred ngaluarkeun kecap asin. Nah, ayo balinya ayo. Ulah aja jadi badan. Dong jandap geus euy. Nya sok si lain balinya. Sok di dia sok. Manya teuing euy coba sepatut yo. Wah, ulang kudu ereh mah eueuh hituna euy. Tapi karena kakaraku sakitu mah tegugup. Barang nyampep, manyangpek dua panarajang, sakiat mena loncat dina gerakan jerer kasatan, bari dampa suku anu katuwu, najong sirah si Busro, sedang lengan kencana ngapabuk pigelangan lengan si Kon. Udah sering nyari aja.
nincak taneuh saterusna rekat Malik neruskeun panalajangna dina gerakan nugar lemah ngahanca ke kemplong si konon anu masih kekerepengan leungeunna sedang dampal suku karna ngaheat nejeh gigina si Busro anu masih nyekelan sirahna anu antukna ieu dua bocok kagok teh kapaksa kul daek narima kana nasibna si konon meceleng bari pepeyekehan amakanana ngadadak nyelak eungap sata seueul karasana sedengkeun ari si Busro mah ngageblag nang karak bengkang bari muringis lantaran tulang iga karasa asa potong. Aduh, aje, iga bolong aje, konon, ya, orang yang jadi, aduh, Ki Obing anu harita geus hudang deui. Red bireungeuh anu jadi lawan keur nongong, tas ngaragrageun dua baturna. Sakilat maehna ngabongohan ngarontok tonggong. Tapi karena geus leuwih ti heula ngarti kana gerakan anu jadi musuhna. Bareng jeung nyampeukna awak si Obing kalawan tanpa malikeun badan karena nunyeulkeun sikuna ka tukang anu meneran pisan ngageduk kana hulu angan si Obing. Geus itu rikat karena Malik 80 derajat. Ari breh teh beungeut musuhna keur muringis bari ngajurung kunung. Da eta mah teu micen di waktu. Cok. Tukang irung jeung cereham dihanca habak iga burung disodok atuh puguh we Ki Obing teh jadi katulu-katutu. Satangan keblag we nang karak bengkang teu usik teu Malik kawasna wae kapayahan. Tapi rupanya karena teh cacan waktuna kudu nyenghap. Si Busro jeung si Konon geusing kuniang di harudang. Mireung si Obing bener-bener tuak teu kuat ngalawan anu jadi musuhna. Kalawan teu panjang dimikir. Bari harudang teh duana susret melesak bedogna. Pamikirna ieu budak ngora teh hiji lawan anu kacida hebatna sasat dihurup ku tiluan teh taya regrog-regrog pisan. Kalaka maranehanana anu ngarasaripu sababaraha kali ngajoprak di pakalangan. Teu mangga pulia ngayonan wabasena anu memang lain bantrak-bantrakeun. Porebab. Dua bedog datangna bareng tanpa beda-beda tujuan, tapi beda-beda tujuan. Mun si Busro rek meulah sirah, sedeng si Konon mah maksudna mah rek ngabawa jangkeng. Tapi karena anu memang tegugup sakilat ngolebat ka kenca bari ngababuk pigelang si Busro. Jurewap. Kasisi terus nyambar ruyung kabungna. Rikat Malik deui ka musuh-musuhna. Kasampak teh si Busro keur ngaheungeu lantaran bedogna mercelang basa tadi dipeupeung pigeulangna. Sedengkeun bedog si Konon nancep kana taneuh lantaran musuhna ngadadak ngaleungit tina sasaran. Sabatan bedog manehanana geus teu saitahan deui terus nyeruntul ngahanca tempat kosong. Si Konon rikat nyambut di bedogna anu saterusna ngubeng rek nyabat beheungkarna. Karena rikatnya cilekang bedog awar jeung ruyung kawung hiuk kidak perut kenca karena dina curus si kalong ngahanca gadona si Konon. Tapi sakali ieu mah lawanna teh kuat manehna ukur ngadangheuk polebat deui bedogna nyerepet tetep rek megatkeun beuheung. Karena nyumpkeutkeun sirahna hiuk berentang ruyung na ngahanca bincurang. Si Konon ngagero bari ngajret tapi karena teu micen kesempatan culung luncat bari ngababukeun ruyungna kana pepeuteyan babarengan peureub kencana anu ngahiuk ngahanca gado.
Ukur sakitku soranu keluar. Sarta telo bapa melah deui geblak we si kono nangkalak bengkang, ieu mah rupana parna oge lantar manena terus ngusek kapaehan. Lep karena nyumpulkeun sirahna hiuk berentang, ruyung nangahan cabincura. Si kono ngagaro bari gajret, tapi karena teu mieun kesempatan dah haita kena oge